Para mitra nuju sami-sami ngahanca dongeng atuh para mitra nyaeta carios nyambung judulna Cipanon Indung karangan Kileksa dina bagian ka-38. Sabada Mang Jaya namakeun bagian ka-37, ayeuna Mang Jaya bade neraskeun hanca bagian ka-38. Insyaallah para mitra sadaya dongeng ieu kasanggakeun mugi-mugi tiasa nyegemakeun etang-etang hiburan pangbeberakna. Parantos di reka deui atanapi diedit deui suanten supados suanten sae. Kitu diandalusanya para wargi nyanggakeun bae. Margi di Mang Jaya Official sadayana diedit para mitra di Mang Jaya Official dan sadayana diedit. Kitu para mitra sadaya Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka wargi-wargi di mana wae lijina nu sami-sami ngabandungan dongeng. Ye dongeng karangan Kileksa Cipanon Indung ayeuna nincak bagian ka-38. Hatur nuhun nu patos nu subscribe sareng locengna, nu sering ngabagikeun, sering komentar, tos nu like-na hatur nuhun. Mangga nyangakeun dongengna wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Kileksa. Ayeuna nincak bagian ka-38. Sakumaha nu kauninga para mitra, karta nu harita keur nyumputkeun dirina ngakukeun ngaran Karto malah ngomong nage. Para mitra sadaya niru-niru urang Jawa Tengah, harita teh para wargi sadaya ngarasa bunga lir anu kagunturan madu. Kaurugan menyan putih, mobok mangih gorowong ceuk paripaosna. Keur mah manehna nyiar keur neangan pagawean kari-kari ditawaran gawe ku Juragan Suganda. Ari alatanana nyaeta manehna nulungan Juragan Suganda nalika keur di hurup kudua garong teh. Padahal mah eta teh Suha jeung Ili nu keur diteteangan ku karta teh para mitra hayang males kanyeri. Tapi memang geus kitu we kedahna teu tiasa pedak sapada harita atanapi teu bisa nganyahokeun atawa teu bisa nangenan yen anu keur dihareupan teh Suha jeung Ili. Mangga para wargi urang sami-sami Bandungan hanca dongengna etang-etang hiburan bae. Atuh saur Kileksa bilih nu kasabit namit kasebat tempat hapunten. Bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten kumargi sanes dihaja. Dari dongeng teh para wargi sadaya disebatkeun di hade-hade sangkan sae di alus-alus sangkan payus. Atuh para mitra sadaya mudah-mudahan atuh acara ieu tiasa nyugemakeun mangga atuh Mang Jaya ti studio sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangu. Karta para wargi sadaya harita barang ditawaran pagawean tuluy nyarita. Lah nyakan tenan daek maden. Damang tetos lami milarian pedamelan. Nanging kumaha tuh damang matuk tiasa tu aya katiasa. Entuk gaduh ijazah. Da sekolah oge entuk tamat kapungkur teh sekolah rakyat. Margi pun piang tuk kiateun ngabodalanana. Upami aden kersa nulungan mah paparin pedamelan nu hampang nu sekira kedada keduga ku diri Mang. Nyanuhun atuh Mang tangtu kukuring jadi jejeukeun tapi wayah nanya kudu daek prihatin da puguh pagawean enteng-enteng bangga atuh. Disebut enteng pedah teu kudu mikir, teu kudu ngaluarkeun tenaga gede, ari disebut bangga pedah lain cabakeun lalaki. Kumaha daek? Cek Suganda rada asa-asa bisi karta teu sanggupeun. Mangga den kana naon wae lah sanggem Mang mah. Nanging aden kedah kersa maparin piwuru ka Mang, ulali maparin wejangan. Damang rumaos bodoh, balilu ukur gaduh tenaga sareng emutan. Ke. Rupi si Mas teh kagungan keahlian naon? Nah nyupiran, nah kana ngelas, nah kana tukang kayu atawa naon? Suganda leuwih ati-ati nanyana. Sabab manehna asa kahutangan budi ku karta, geus disalametkeun tina bahaya pati. Ayeuna hayang ngajejeuhkeun sangkan karta teh teu kalunta-lunta. Sina dumuk dina hiji tempat anu wajar. Wan teu gaduh kaahlian naon-naon si Mas Deden. Margin teu kantos diajar upami kana masak tiasa.
Margi kantos janten koki di hiji restoran waktu kepungkur. Mali madina kapal ke juru masak si mas teh. Jawab Karta tegas, manehna moal ngarasa kaduhung. Mun tetep jadi juru masak, sabab eta karesepna. Tah, geuning aya keahlian. Nuhun atuh mas, kumaha upami jadi koki di imah kuring. Nah daek henteu, kabeneran ye kuring teu boga babu ye. Teu boga tukang masak, da teu aya nu betaheun sabab pamajikan kuring lah sok timuruan wae. Nah laras henteu. Moal nyatu timuruan kumaha? Nyalah mas, matak bosen puguh ge. Unggal boga babu sok dipake alasan ku pamajikan kuring. Magarkeun teh kuring bogoh ka babu. Padahal mah teu boga pikiran kitu satika-tika acan. Da nyaah ka babu mah wajar we atuh sabab geus jadi tanggung jawab urang. Ceuk Suganda manehna ujug-ujug percaya we ka Karta. Yen bisa dipake batur paku kumaha, mun manggih kabingung bisa dipake namplokeun parasaan hate. Mangka den, mang daeklah jadi juru masak. Pokona mah ulang raos kagok. Jamang mah geus ahli najan masak naon-naon oge. Tapi kumaha tuh? Mun tuang rai itu. Timburuan kumaha den, nah moal timburuan kitu ka mang? Jakarta betayang nileuman hate Suganda. Nu leuwih jero itung-itung keur namahan pangalaman. Ya jiga nari ka si mas mah moal lah. Malah mah sawatara waktu ka tukang lah. Kuring geus badami jeung kulawarga yen pagawe rek neangan lalaki pagawe teh. Kungsi meunang sakali tapi teu luyu jeung kahayang pamajikan. Da eta atuh kurang singer kana pagawean. Muga-muga we lah ayeuna mah entong si Mas nyebut atuh si Mamang we tunya lah. Lantaran tereh jadi pagawe kuring. Kumaha lamun si Mamang? Lah, pikeun kuring mah bade nyebat si Mamang tuk sawios-wios sami bae. Nu penting atuh si Mangkonya, si Mangnya bisa digawe gitu. Tah gitu we lah. Nya muga-muga Mamang mah cocok ulah aya itu ieu. Kuring geus pusing ye cicing di imah teh asa cicing di nagara Toed lah. Unggal poe ganeng we kudu baceo teu puguh. Sigana mah terus-terusan kieu mah kapaksa kudu dibawa ka dokter jiwa kuring teh. Ceuk Suganda teu kapalang nyarita, teu kagok ngupat pamajikanana. Hehehe. Nya muga-muga we cocok atuh jeung Mang mah. Ulah aya pacengkadan, nanging Mang teh teu ngartos nah satu nu diperiyokikeun dicanda ka dokter jiwa teh. Mang atanapi aden, lain Mamang tapi pamajikan kuring. Nah aden, ento damang emutan. Karta kerung. Manehna rada horea mun boga dunungan siwah bisi matak pusing. Nu akhirna katepaan kunu siwah kabawa teu cager. Ari lahiriana mah cager jeung wajar. Ngan sikap jeung pamadegan pohara heurasna. Bedang jeung wangkelang hese dibawa badami. Malah aya nu leuwih wetak jengkel nyatana sikap nu salilana timburuan. Kuring jacan rumasa nyelewer ti pamajikan. Teu rumasa boga teu-teuneunan atawa selir atawa tarapi rajunan heureuy ka awewe. Sabab rumasa geus rimitan boga anak pamajikan. Tapi pamajikan kuring teu boleh we salah saeutik teh nyangkana makan lain-lain we. Tah kulantaran kitu kuring boga sangkaan yen pamajikan teh teu waras uteukna. Da asa kacida teuing atuh bedangna teh. Teu beunang dibawa carita. Sok matak pasea tah kitu anu jadi sababna Mamang. Nu matak mun kitu deui marek dibawa we ka rumah sakit jiwa sina dipiara ku dokter ngarah eling. Ceuk Suganda meuni teu euleum-euleum nyaritakeun pamajikanana. Karta ngahulang sakilat inget ka jaman nu geus kaliwat. Rumah tangga manehna mah nu bedang jeung wangkelang teh lain pamajikan tapi manehanana ras inget ka sarmi pamajikanana, ras inget ka rojali anakana nu teu kapiara ku manehanana. Nah, kalah ka ngahulang Mang teu percaya ka kuring, Suganda ngagebah Karta nu keur ngalamun. Atuh harita ge Karta meuki ngarenya greuwaseun. Ih, sanes kitu den, sanes teu percanten. Nanging Mang mah sok emut kana lalampahan sorangan nu kacida matak sedihna. Damang mah teu acan ngalaman, aku mah pait peuheurna rumah tangga. Aku mah riweuna ngurus anak jeung pamajikan. Senang memang mariwes sotenan kumikiran nasib nu teu woleh lara balangsak. Milari kipayah kanggo dahar sore. Tak itu den,
Karta bisa pisan nyalengorkeun teh ampir we ngabudalkeun lalakon nu sanyana. Nu pasti bakal mere jalan caang ka Sugana pikeun nganyahokeun naha saha karta nu sanyana tangtu kasusun kudu wajib. Oh, kitu nya kaharti atuh. Keun kelah mun aya waktu nu salse urang ngobrol deui nu leuwih asak. Taina urang putuskeun kumaha rek ditarima mun kuring ku kuring digawekeun di imah jadi juru masak. Kuring hayang ngajejehkeun ka mamang nu geus gede jasana ka kuring. Aduh nuhun den lah. Ketampi kateda pisan manggala sejangiringan abdi mah. Jawab Karta tegas, manehna narima kana tawaran ti Suganda. Nya syukur atuh ari katampa mah. Yo atuh milu ku jeung kuring sakalian, isukan urang balik ka Bandung. Da imah kuring mah di Bandung ngan ayeuna teh rek nepungan heula babaturan kuring, rek ngarengsekeun masalah usaha teh. Rek beberes mang, urang mayar heula dahar, urut dahar. Suganda cengkat para wargi sadaya. Uncuk sumangga den mangke sejengiringan wae. Ceuk Karta terus manehna nangtung top kana tas Suganda. Dijingjing ku manehanana sanggeus mayar sacukupna duanana kaluar ti restoran. Tuluy ungah kana sedan dius init ngajugjug ka hiji imah nu wewengkon di wewengkon Sungai Bambu rek ngarengsekeun urusan dagang. Cagtuna heula lampahna Karta nu geus babarengan jeung Suganda. Ayeuna kocapkeun Ili jeung Suha nu gagal nodong Suganda teh. Harita duanana lalumpatan nyingkahan balai. Sabab teu kuateun ngalawanan Karta nu pangabisana memang jauh leuwih luhur batan maranehanana. Sanggeus kabilang aman para wargi, reg Ili eureun di hiji tempat brek diuk satengah mebeutkeun maneh. Panon buncelik letah ngelela bakat ku cape. Atuh ambekan ngahegak menikerep. Punduk karasa nyeri keneh urut ditampiling ku musuhna. Ari Suha harita tera rampeolan bakat kulungse. Gek diuk digireun Ili tarang bancunur urut nenggar bemper sedan. Dewek heran li nasa anu jadi ujug-ujug datang teh euy nu di teh euy. Pangawasana lain bantrak-bantrakeun euy. Tanagana kuat jeung gerakanana kesit, polisi lainnya, ceuk Suha bari ngurutan bitisna. Sawangan masih keneh di tempat tarung sabab inget ka musuh jeung inget kana tas nu geus kacangking. Lain hal lain polisi teh. Tangtu jalma biasa we nu rek nulungan euy. Tapi euy lain lawaneun pangabisana euy. Dewek kakara ina memanggih musuh sakitu tanggohna. Tapi gulang kokodna teas lah batan linggis we euy. Temal Ili bari melong ka beulah kaler. Katempo cahaya lampu anu rumang. Kumaha sigep urang ayeuna euy? Narik megat sedan sejen atawa kumaha? Penting dia kudu hasil sabab duit geus aya saberak-berak acan je. Kekekelan lieur keneh euy ulah rusuh mikiran lah. Ayeuna mah mikiran heula awak ye kumaha ngubaranana ye. Ceuk Ili bari babatek karasa sakujur awakna asara rengkeng nyareri jeung seueul. Ya, kumaha ngubaranana da teu boga ubar jeung teu boga duit. Keur meulina ge ayeuna mah mikiran usaha we sangat urang bisa dahar. Cek Suha meuni keukeuh atuh Ili teu ngomong deui, manehna ngarasa bingung. Kocapkeun para mitra, kaayaan beuki peuting hawa karasa beuki tiis. Suha jeung Ili teu puguh cagap, anggur ngaharuleng jiga nu teu boga tujuan. Tapi lila mah Ili sadar yen manehna kudu buru-buru mikiran pilampaheun, sabab moal hade ari kudu terus-terusan kitu mah. Ayeuna kieu ha, jeung tibatan cicing teu puguh euy, urang ulin ka palabuhan yuk. Di ditu sok loba rejeki sia nu bisa nyumponan pangabutuh urang duaan mah. Yuk ayeuna mah urang ini tah, wayahna we leumpang sabab da teu boga duit. Jeung eueuh ongkoh wayah kieu mah, ceuk Ili bari tuluy nangtung. Ayo dan ajan cicing di dia moal aya gunana urang teh. Heuh bener lah. Mak naon ngajajan tuli dia bari nage moal aya gunana. Geus kitu mah bra duanana miang ngajugjug ka pelabuhan Tanjung Priuk. Kapaksa laleumpang mapai jalan bypass lantaran teu boga duit keur ongkos. Sajabati kitu taya kendaraan umum iwati taksi. Wanci peuting para mitra beuki ngarayap kana jantungna. Hawa beuki karasa tiis nyecep. Tapi najan bari jeung kitu ge jalan teh teu burung haneuteun. Sabab aya wae kendaraan nu ngaliwat dina kaayaan kitu Ili jeung Suha. Terus laleumpang bangun salse bari ngobrol nyaritakeun kajadian tadi. Nu jadi pikiran jalma nu ngagagalkeun kana pagaweanana.
Gancangna carita wanci janari letik duanana terepi kasampur. Tuluy lempang mapai kikisik maju ngulon da keukeuh hayang asup ka palabuhan. Tapi barang keur jongjon lempang celeng aya nu luncat tinu poek. Langsung ngabedegan ulak cangkeng ngahalangan ka Ili jeung Suha. Atuh duanana eureun reg katempo kaget nempo nu ngacegah hareupeunana. Naon si setan rek nodong ka aing? Ceuk Suha bari molotot. Malah bari taki-taki pikeun ngajaga sagala kemungkinan. Rek naon atuh sia teh na dikira aing rek sieun kitu? Ili milu nyorongot. Atuh puguh jalma nu bieu luncat teh reuwaseun ngadenge kitu mah. Manehna mundur salengkah pok nyarita. Jangan banyak bicara. Kalau kau ingin hidup, serahkan semua hartamu kepadaku. Ayo. Cenah ngomongna bangun gugup jeung asa-asa. Menta harta bana sia teh yeuh harta aing yeuh. Ceuk Ili seak narajang ku peureupna nu buleud. Cekukeun pisan kana iga si pamuda. Meninggal gi begawakna teh para mitra sameme gerak Suha oge geus sakilat ngirimkeun peureupna siuk cebrod kana pipina. Tungtungna pamuda kagok teh dicercer kuduaan. Nepi ka ngrumpuyuk tanpa daya teu kuat naningan Suha jeung Ili. Atuh para mitra sadaya pantara Suha jeung Ili mah lain tandingan koboy peot model kitu. Sugan teh nya jagoan si orang teh keueup leuleus euy. Nanaonan sia? Cek Ili bari lajag lejeg gagah naker. Panon mureleng ka musuh nu geus rubuh, malah mah ngagoler teu empes-empes teu walakaya pisan. Heuy, anas dibijilkeun kabeh tanaga. Panjana teh gagah, horeng teh gagah bacotna we wungkul. Tapi lumayan sugan aya duitan urang garadah euy. Suha neuteup ka Ili. Baik we atuh naha, sugana aya receh lumayan aya roko-roko atuh. Ili satujueun. Gancang si pamuda digaradah gorehel manggih dompet tina saku calana. Barang dibuka aya duit 1000 perak puguh Suha bungaheun cakakak seuri. Aya euy lumayan euy. 1000 euy keur mumuluk isuk-isuk euy. Bari diacung-acung kitu nemongkeun ka Ili nu ngajanteng nempokeun. Yu leumpang deui ulah lileting cicing di diah bahaya. Keun we antep si belegug mah sina ngagoler dina kikisik. Cek Ili tuluy leumpang deui. Suha nuturkeun bari ngasupkeun duit kana saku bajuna. Karek ge para mitra, kira-kira 100 meter leumpang. Geus reg deui nu duaan teh eureun. Lantaran dina keusik aya nu ngajapapang bangun ripuh, meuni teu empes-empes. Eta jalma para wargi sadaya. Sukuna kakeueum ku cai laut sarta lamak anu pating siriwik ngusapan kana awakna. Baju jeung calana rarawing buuk jabri gririwaban ku cai. Tina cangkeng katempo kene aya tambang meulit. Ili jeung Suha panasaran gancang eta jalma disampeurkeun. Manusia naon euy Suha? Nu maot atuh kumaha euy? Ceuk Ili bari tuluy dongko. Nitenan jalma nu ngagoler teh. Pariksa sing bener atuh Li, bisi korban panodongan kawas ka urang tadi. Sanunya ho ieu tas dikaniaya ku nu jahat. Ceuk Suha jiga nu nya. Nyaritana padahal manehna ge jahat. Keke. Ulah rusuk teuing ge urang pariksa we nah hirup keneh eta geus paeh. Ili ngarampa dadana tetela karasa keneh keketegan. Ngan geus lemah pisan. Tuluy atuh irungna diantelan curug karasa aya ambekan saeutik. Yakin aya keneh harapan kana salamet. Hirup keneh euy, yu abinakeun ka darat euy karunya. Ili langsung mangku palebah walikat. Tuluy pundukna disangkeh, Suha teu kudu diparentah. Langsung mangku palebah sukuna, regeyeng digotong ka darat, sanggeus tepi kanu aman eta jalma digolerkeun deui. Para mitra, Ili jeung Suha mariksa nu cilaka kalayan taliti naker. Akhirna kanyahoan eta jalma teh moal burung kabantingkeun omak sabab beuteungna kembung pinuh ku cai laut. Wah, jigana teh tukang alalauk euy nu parahuna bahe. Tuluy ngojay ka laut, ngan teu nepi ka darat da kaburu leuleus. Tangtu manehna lila katalang sara di laut. Akhirna kabantingkeun ombak ka basisir. Taina manehna perlu pitulung ti urang euy. Ari pikeun nulunganana butuh cai haneut jeung kadaharan. Kumaha carana nya? Ceuk Ili bari ngareret ka Suha. Nu unggut-unggutan tanda ngarti. Nya pan urang boga duit 1000 yeuh. Kumaha mun beulikeun kana cikopi jeung dahareun. Kabeneran urang ge lapar. Heuh jiga tuh beulikeun.
Tuh kabeneran di ditu anu dagang cikopi. Katara lampu patromak. Juk gancangan Teu loba catur gancang indit ngajugjug tukang cikopi nu rada anggang tidinya tapi sidik da make lampu patromak. Ari ili ngadagoan didinya bari usaha satekah polah nulungan nu cilaka tea. Tambang anu meulit dina cangkeng dilaan tuluy dipariksa kalayan apik. Lila-lila ili boga pikiran sejen. Ili harita boga pikiran sejen. Wah imah anu merdasa ye, tuluy dialungkeun ka laut. Sabab aya tambang dina cangkengna ye. Nah, kumaha mimitina nya? Itu jelema jahat atawa lainnya? Ili mencerong kana beungeut eta jalma, tapi teu pati sidik dengan ukur remeng-remeng. Tekung silila para mitra sadaya suha geus datang deui mawa roti bakar sabungkus. Jeung cai kopi dina emuk ngahajang nginjem ti tukang warung. Ili bungaheun gancang manehna nginum heula saseubeuna. Sesana keur nulungan nu cilaka, suha geus nginum di warung sacukupna. Kumaha nulunganna narek dibanyurkeun ci kopi teh? Lain atuh moal nya dibanyurkeun. Nanaonan bari oge dibanyurkeun? Inumkeun atuh. Cek ili bari ngadilap, keheuleun ka suha. Kumaha nginum geunana apan teu eling jelema teh? Apan urang elingkeun heula sok kadiekeun ci kopi teh? Urang cak celakeun kana letahna. Sugan we aya gunana tuluy rancetan bitisna. Suha jeung ili metakeun akal tarekah sangka nu cilaka katulungan kalayan lancar. Tetela teu gaplah sabab lila-lila mah nu cilaka teh ngulisik usik. Basa dibere cikopi meni disantokan tungtung nanginum meni ngaleklek berai panon beunta. Gular giler kakenca jeung kakatuhu kawas aya nu diteangan. Hasil ili atoheun panon melong kanu keur dua kliuk. Ari suha gancang ngasongkeun roti bakar kana bibirna. Tetela nu diasongan teh bungaheun teu sirikna dicapluk bakat ku lapar. Sanggeus rada lila jalma nu cilaka teh kumpul lembutanana. Eling sakumaha biasana pok ngomong haros-hos kawas nu beak tanaga. Aya di mana kuring teh? Saha nu nilingan ka kuring? Saha nu nulungan ka kuring? Geuning geus bisa ngomong ulah salempang dulur. Anjeun teh ditulungan ku kuring, anjeun aya di sisi basisir, kakara eling. Saha ngaran anjeun? Naon anu nyeri? Ili merekpek ku pertanyaan bakat ku hayang geura nyaho. Nah saha eta jelema teh? Nuhun kuring aya harapan kana hirup deui. Aduh, ye sirah lieur keneh. Hayang diuk heula. Cenah tuluy ku kuliatan keuat ku suha disangke sinanyarane kana sukuna. Sabar baraya, moal naon sirah mah da anjeun ge henteu tatu atuh. Bae kumpulkeun heula tanaga jeung pikiran. Ulah loba carita teu bubuguh barina oge, ceuk ili bari mencetan punduk eta jalma. Malah suha ge teu cicingeun manehna usaha satekah polah pikeun mantuan anu keur lungse. Pikiran kuring geus sehat deui ngan tanaga samusna. Aya di mana kuring yeuh? Nah pulo naon ieu teh? Eta jalma tumanya deui. Ieu teh disampur di pasisir Laut Jawa deukeut Tanjung Priuk. Kunaon atuh make bisa kieu baraya? Nanti teuleum ka laut atawa kumaha? Ili panasaran, panon melong ka eta jalma. Wah, kuring anu ngabidasa. Kuring anu ngaborogod tuluy dikunclungkeun ka laut. Kuring geus lila angkleng-angklengan di laut. Ngadagoan malakala maot anu mapakeun. Atawa jalma nu nulungan. Kuring teu apa teuing sabaraha minggu aya di laut, sabab kuring teu ngitung waktu. Unggal panon poe meletek ti wetan mangrupa hiji harepan. Ayeuna kuring salamet aya di darat bari jeung aya nu nulungan. Kuring geus ampir beak harepan sabab ilmu kuring geus koredas kabeh. Ampir-ampir teu kuat nanangan tunggara di laut. Ceuk eta jalma nyarita bari jeung pupuringisan lantaran sakujur awakna meuni asa pasiksa. Aya nu ngunclungkeun aku kumaha mimitina atuh? Saha ngaran anjeun sanyana? Dengekeun. Kuring rek medar lalakon. Ngara anjeun nyaho. Kuring teh gegedug bajag laut. Ngaran kuring Ki Jaladri. Aduh, kuring batuk teu kuat ye. Panyakit beukiripu. Ari barat kuring BAKB lantaran kapal kalebu. Gara-gara pelang jeung kapal dagang nu kacida gedena.
Kacilakaan kuring teh akibat dihianatan ku anak buah nu goblok ngaran Sikarta. Menang mulung di laut. Saterusna kuring bisa nyelametkeun diri tina bahaya pati di laut. Dua anjing si Kodir terus neangan musuh kabeneran kapanggih. Kuring tarung tapi ele. Sabab Sikarta loba baturna. Nya kuring diringkus ku tamang sarta dikunclungkeun ka laut. Dua anjing si Kodir. Cigana si Kodir mah paeh. Sabab teu bogeun ilmu nu cukup. Kuring diampir-ampiran paeh. Ngalawanan sagara nu kacidu. Kacida pisan matak ngaripuhkeunana. Ceuk eta jalma tetela lain ulian. Si horeng teh Ki Jaladri nukung si dikunclungkeun ka laut ku Karta jeung babaturanana tina kapal teh. Pugusuh jeung Ili meninga jenghok sabab ngadenge ngaran musuh disebut-sebut teh ku Ki Jaladri. Keke. Na Karta urang mana cenah teh asa wabuh kuring oge? Ceuk Ili panasaran. Panon mencerong kana bibir Ki Jaladri. Teu nyaho kada asal usul mah kuring ge nu lengkep mah. Nganu jelas manehna cukup jago sabab kungsi guguru ka babaturan kuring nu ngaran Murod. Bejana mah guguruna teh keur di jero penjara cenah. Haripang nangangkleung di laut gara-gara dipikeun ku kapal asing nu rek balayar ka jauh. Sikarta boga niat rek neangan anak jeung pamajikanana kitu cenah. Ceuk Ki Jaladri nerangkeun sabagian tina kaayaan Karta. Oh. Jadi mun kitu mah Sikarta urang cileutik modenya musuh kuring. Sabab kuring ge boga musuh nu ngaran Karta nu geus lila teu aya di lemur. Kabeneran nya geus mimiti kapanggih lacakna ye. Ceuk Ili bangun bunga heunaker. Sabab manehna jeung Suha geus taun-taun neangan Karta nu jadi musuhna, rek ngayakeun balitungan. Musuh anjeun? Naon sababna? Ki Jaladri kaget. Derek-dek Ili nerangkeun riwayat hirupna ti mimiti asup ka panyara. Nepi kadanget harita ditungtungan kunanya ka Ki Jaladri. Tak kitu lalakonna teh nu mata kuring atoh meunang laratan ngeunaan Sikarta. Tapi di mana ayeuna Sikarta? Rek disusul ku kuring. Sabab rek ngayakeun balitungan. Mun cenah anu modar salah saurang hate kuring moal wakatentrem. Oh, jadi kitu. Nya muga-muga we. Nu dimaksud ku maneh Karta nu jadi musuh kuring ayeuna. Ngan hanya akal kuring teu bisa nuduhkeun di mana ayana Sikarta. Sabab manehna digawe dina kapal dagang, nu tangtu sok balayar ka nu jauh, malah memineng ka mancanagara. Ceuk Ki Jaladri manehna beuki panasaran, hatena rada tapi kapal teh pan aya ngaranna meureun kapal naon ngaranna? Ili keukeuh nanya sabab hayang tepung jeung Karta. Wah, kapalna gede ngaranna Barito 3. Sok balabuh di Tanjung Priuk kira-kira 1 tahun 2 kali. Tak kitu kanyahoan nu kakanyaho kuring teh. Oh, lo hese atunya tapi geus pugu kitu mau babari lah. Tinggal nanyakeun ka patugas pelabuhan susuganan aya kapal nu apal kana waktuna. Mun geus kanyahoan waktuna balabuh urang tempo. Nah aya Sikarta atawa eueuh. Jeung deui naha Karta musuh kuring atawa lain? Tak kitu we maksud kuring teh. Kumaha anjeun satuju? Ceuk Ili ka Ki Jaladri. Kuring mah satuju wae sabab bakal nguntungkeun ka kuring. Tapi kuring panasaran kumaha lalakon usahanyana, naon sababna kuring bisa kapanggih di tempat. Ki Jaladri nanya deui hayang nyaho kana mimitina. Teu loba catul derek-dek atuh Ili nerangkeun lalakona, ti mimiti gagah nodong anu dina sedan tug nepi kadanget harita. Para mitra kaum dangu, harita atuh Ili tuluy nyarita deui. Tak kitu sababna mah jiga nama geus kitu we kuduna. Urang kudu patepung sabab bada-bada ngamusuh jeung Sikarta. Ceuk Ili aksi pisan. Syukur atuh mun kitu mah kuring nganuhunkeun pisan. Tapi saha ngaran anjeun duaan kuring can dibere nyaho. Ai kuring Ili ieu sobat kuring ngaranna Suha salemur, jawab Ili. Syukur kuring pinangi bagja. Tapi kumaha ayeuna? Da moal ngarasa diri riweuh ku kuring. Mun kuring rek milu kadu anjeun duaan. Sabab kuring teh can jag-jag ide ieu merlukeun waktu keur mulihkeun tanaga. Sedengkeun di Jakarta teh teu boga baraya, malah di lemur ge geus teu sanak teu kadang. Sabab kuring mah jalma nu ngelis. Ceuk Ki Jaladri ngomong napi karunyaeun. Ari Ili jeung Suha silih reret tuluy silih ki cepat. Nya teu naon hayu urang bareng jeung kuring ngan wayahna kudu daek sangsara. Da kuring teu boga tempat, teu boga dulur. Usaha ukur ngandelkeun nodong atawa ngajamret. Mun teu kitu moal nyatu.
cek Ili nyokot putusan rek nulungan Ki Jaladri. Syukur pisan. Ulah kapalangnya bela. Engke ge lamun kuring geus jag-jag moal ngantep ka anjeun duaan, nu merlukeun bantuan. Kuring lain ngahinakeun anjeun moal kuat mun kudu ngalawanan si Karta. Sabab manehna geus boga ilmu nu cukup. Ditambah ku pangalaman nu loba, jaba sifat jadi kasar jeung barangasan. Pangaruh kasangsaraan salila aya di laut. Tapi sing percaya kuring sanggup keneh ngarubuhkeun si Karta. Sabab sabagian gede tina ilmu si Karta pamere ti kuring. Da manehna kungsi jadi murid kuring. Tah kitu, cek Ki Jaladri. Jang jika Ili jeung Suha yen rek ngabantu pikeun nangkep Karta. Ya syukur atuh samemehna ge. Kuring dengan hunkeun pisan, tapi dina urusan gelut malah da kuring teh bolos-trong teuing sabab kungki guguru ka hiji jago nu geus moyan. Hampir 5 tahun guguru teh. Mun anu hayang nyaho malah kuring teh jawara ieu. Cek Ili bangun reueus. Agul ku kabisa sorangan nu cantang tu unggul mun dibandingkeun jeung Ki Jaladri. Syukur euy. Kuring bagja boga sobat anyar jawara. Memang wajar mun ngarasa bagja teh. Yo urang ini ti dieu. Sabab naun tetep aya di dieu moal aman. Tapi kuat leumpang moal. Cek Ili bari jung nangtung panon melong ka Ki Jaladri. Bisa. Ngan moal bisa leumpang gancang. Suku kuring ngaleuleus ieu. Ka mana tujuan urang teh Ili? Ki Jaladri maksa keunangtung. Urang ngalalana neangan rejeki sabab urang perlu dahar. Lamun awak geus jag-jag pisan urang balik ka Padalarang. Kuring perlu ngawawuhkeun anjeun ka guru kuring nu aya di dinya. Cek Ili manehna ngarasa perlu pikeun nepungkeun Ki Jaladri jeung guruna. Geus kitu mah bra tiluan laleumpang ningalkeun basisir sampur. Di belah wetan geus hibar ku pajar kaayaan beuki lila beuki caang. Nu akhirna brai beurang. Ili jeung baturna geus jauh ti sisi laut. Kocapkeun isukna di jalan raya antara Jakarta Bogor aya sedan nu nyemprung ningalkeun Jakarta. Eta sedan ditumpakan kuduaan nu hiji lalaki ginding nu hiji deui geus rada kolot katempona horeng Karta jeung Sugana geus balik ngajugjug ka kota Bandung. Bogor geus kaliwat Ciawi geus kasorang sedan nyemprung nyang hareupan tanyakan di Cipayung. Harita di hareupeunana aya truk anu majuna kendor. Sedan kahalangan kapaksa nuturkeun pandiri rek nyiap teu wani lantaran ti hareup ngalit bae kendaraan sejen. Sugana rada jengkel sabab hayang buru-buru tepi ka Bandung. Kunaon truk teh ngarayap kitunya? Apan teu mau barang nu berat lah. Kukan wae kan rusuh teh. Sugana kukulutus terus mencet klakson sababaraha kali. Tapi truk tetep maju alon teu aya robahna da puguh jalan nanyak jeung di hareup aya truk sejen. Lah siapa tuh den piraku untuk kaberi? Cek Karta ngahatean. Lain teu wani, mang kagok lah. Di jurusan itu meninggal teh mobil power mun gagabah teh bisi tabrakan atuh. Cek Sugana tuluy mencet deui klakson. Nu dina truk jengkeleun ngarasa ganeng ku sora klakson harita ti tukang aya 3 jalma narangtung. Ampir kabeh ngareret ka tukang, breh sidik pisan. Karta ngajenghok tuluy molohok bakat ku hayang sidik. Naha tetempuana teh teu nyalahan. Lila-lila Karta ngaharewas ka Sugana nu anteng ngajalankeun sedana. Waktasna seep para mitra lah.